Sampurasun, wilujeng tepang deui dina ieu pedaran. Tah, dinten ieu teh urang bade ngaguar hiji hal anu nuju hanet, nyaeta cetak biru tata lingkungan Jawa Barat. Hayu urang langsung wae bedah usi surat edaan panganyarna ti pamarentah urang. Sangkan akang teteh sadayana henteu tinggalan informasi anu kalintang pentingna ieu. Cobi tingali, endah pisan pan. Kebon enteh anu hejo ngemploh kieu teh ibarat kabengarahan sareng simbol kaendahan alam Jawa Barat anu wajib pisan ku urang dijaga. Tah, ngalangkungan surat edaran Gubernur nomor 28 kaping 26 Februari 2026, Bapak Gubernur Dedi Mulyadi ngaluarkeun cetak biru khusus. Tujuanana naon? Nya pasti pikeun ngarawat ieu kaendahan sasarengan ngaliwatan gerakan Indonesia Aseri. Janten, ieu teh sanes mung sakadar program dinis biasa, tapi amanat kanggo urang sadayana sangkan terus miara bumi tempat urang bumetah. Sangkan sawala urang runtut, ieu genep poin utama anu baris di pedar ayeuna. Mimitian ti wawuh kana gerakan ASR, teras kolaborasi lingkungan, dipungkas kuwincikan 4 pilar utama, jadwal pelaksanaanana, dugi ka sistem pangawasanana. Bagian kahiji, wawuh sareng gerakan ASR. Sate acan urang lunjat kana kawijakan nyatana di lapangan, penting pisan urang terang heula visi anu janten galeh utama ieu gerakan. Tah, titik kritisna teh aya di dieu. Kecap asri teh sanes mung saukur singgetan anu genah didangu. Ieu teh leres-leres pondasi tina sakabeh kawijakananya. Asri hartosna aman, sehat, resik, sareng indah. Cobi emut-emut. Opat kecap ieu janten tujuan panungtung urang. Saha atuh kargi anu alim linggih di wiwengkon adu aman, sehat, beresih tur genah katingalina? Pasti sadayana palaipan. Eta sababna ieu janten udagan urang sasarengan. Urang lajeng kana bagian kadua, kolaborasi kanggo lingkungan Jawa Barat. Pami akang teteh ayeuna mikir, ieu mah panginten cekap janten tugas dinas kabersihan, atanapi pamarentah wae. Cobi urang tengetan deui leres-leres. Urang Sunda pan gaduh budaya luhung, nyaeta gotong royong. Tah, sumanget ieu pisan anu ker dihudangkeun deui. Sasaran utama ieu kawijakan teh ngawangun jaringan kolaborasi anu kawilang lega pisan. Timimiti tingkat pangluhurna sapertos Forkopimda Jawa Barat, para bupati atanapi wali kota, perangkat daerah atanapi ASN eta sadayana aub. Teras aya deui rektor sareng akademisi ti kampus-kampus, asosiasi industri, organisasi masyarakat, dugi ka komunitas lingkungan oge wajib dilukun. Hartosana naon? Teu aya hiji oge wargi Jawa Barat anu telebet kana jaring kolaborasi ieu. Sadayana gaduh peran. Majeng ka bagian katilu, 4 pilar khususna ngeunaan aman sareng sehat. Saatos terang saha wae anu kedah aup, ayeuna urang wincik pancena ngaliwatan pondasi kawijaksanaana. Cetak biru ieu disusun rapih pisan, tujuanana dibagi janten 4 kategori utama, sangkan orang langkung gampil ngartos, aman, sehat, resik, sareng indah. Format catur pilar sapertos kieu teh ngagampangkeun pisan ka urang. Batan kedah maca aturan daftar panjang anu matak lieur, mending langsung dibagi dumasar warna jeung jenis kagiatanana. Pami urang wincik, pilar aman fokusnya teh kana mitigasi atanapi ngirangan resiko musibah di sabudeureng urang. Teras aya oge program penerangan jalan sangkan wewengkon urang langkung caang tur aman wengi-wengi ditambah penanganan runtah bahaya kalayan leres. Samantawis pikeun pilar sehat, fokusna kana ngajaga sumber cai bersih sarta sanitasi anu mumpuni. Pamarantah oge bakal nyegah polusi sarta ngahirupkeun deui raga masyarakat ngaliwatan program PHBS, nyaeta pola hirup bersih tur sehat. Asup ka bagian ka-4, pilar resik sareng indah. Tah, pamisa teh acana maron rada abstraknya, ngobahas keamanan sareng kesehatan, 2 pilar ieu mah langkung gampil katingali wujud aslina dina kahirupan orang sadi dinten. Kanggo pilar resik, ieu teh ngawengku tradisi korve atanapi kerja bakti babarengan secara rutin. Runtah oge ayeuna mah kedah diatur langsung ti sumberna. Maksudna, runtah bumi atanapi kantor teh kedah dipilah ti leuletik. Malah bakal aya inspeksi rutin kanggo mariksa kabersihan tempat gawe. Teras kanggo pilar indah, akang teteh bari sering ningali kagiatan ngahejokeun ruang publik. Bakal loba nu melak tangkal, katut nata taman umum, sangkan katingalina tumanina tur matak genah kana panon. Tina daftar pilar indah tadi, aya 2 hal anu matak narik ati pisan. Pemerintah parantos mutuskeun bade nertibkeun reklame. Jantan, spanduk atanapi baliho liar anu paburisat sarta ngarusak estetika bakal dicabut sagemblengna. Henteu eureun di dinya wae, bakal aya permajaan hatep.
Bayangkan, hatap-hatap seng anu ruksak serta matak serap di wilayah pemerintahan bakal mimiti diganti ku kenteng secara bertahap tur terencana. Ia bakal ngarubi pisan rupa wewengkon paimahan jeung perkantoran urang secara nyata. Bagian kalima, jadwal pelaksanaan rutin sadidinten. Satos terang rupi-rupi aksina pasti akang teteh tumaros, terus ieu teh iraha dilaksanakeunana. Tah ieu kalintang pentingna, khususnya kanggo pamiarsa anu janten ASN, karyawan swasta, atanapi aparat daerah di sekuliah Jawa Barat. Pamarentah teh secara tegas parantos nangtoskeun 2 dinten khusus unggal mingguna pikeun mangprungkeun ieu gerakan, nyaeta dinten Salasa sareng dinten Jumaah. Naning, kedah diimut, 2 dinten ieu teh mibanda sasaran anu dipisahkeun kalian saksama. Nu hiji udagan internal, nu hijina deui udagan wewengkon umum. Dinten Salasa eta khusus kanggo fokus internal. Janten kieu, sateuacan anjeun prung damel, mung butuh waktos 30 menit wae di injing-injing pikeun ngaberesihan lingkungan kantor. Samentawis dinten Jumaah mah dipake khusus pikeun fokus publik. Enjing-injing tah dimimitihan ku olahraga bareng, teras dituturkeun ku program Jumat bersih nepi ke lebah wangci saacan salat Jumaah. Tapi, aya hiji catatan krusial. Sakabeh kagiatan ieu teu kenging pisan ngaganggu pelayanan publik pamarentah ka masyarakat. Eta mah pancek teu tiasa ditawar. Bagian pamungkas nyaeta kagenep sistem pengawasan sarta pangajen. Teras, kumaha carana sangkan program sagede kieu telaas di setengahing jalan? Ulah salempang, pamarentah Jawa Barat tos netepkeun mekanisme rintesan pikeun mastikeun sadayana patuh kana aturan. Proses panalihan ieu leres-leres henteu main-main. Inspektor daerah dipasihan tanggung jawab pinuh pikeun ngawaskeun sarta ngevaluasi. Malahan, laporanana ditembuskan langsung ka Menteri Dalam Negeri di Puser. Urutanana aya 3 tahapan. Kahiji, laporan mingguan numutkeun 2 dinten pelaksanaan tadi. Kedua, aya rekap laporan bulanan di unggal tungtung sasih. Sarta nu katilu, baris aya apresiasi oge evaluasi komprehensif. Saluyur sareng kamekaran zaman ayeuna, ngadamel laporan teh henteu kedah riweuh ku tumpukan kertas. Pamarentah tos nyiapkeun sistem digital anu praktis pisan. Unggal rengse korve di dinten Selasa atanapi Jumaah, tos disayogikeun tautan khusus sareng kode QR pikeun ngirim laporan. Wates waktosna pasta mesti sonten atanapi 15.00 WIB di dinten eta keneh. Konggo laporan bulanan oge carana mah sami. Sareng ieu warta pikabungahanana. Pamarentah ngajanjikeun pangajen langsung atanapi apresiasi kangge ASN sareng elemen masyarakat anu hasil mintungkeun kinerja pangsaena dina lebet gerakan ASR ieu. Keren pisannya? Pamustunganana, ieu cetak biru tata lingkungan teh saleresnya sanes ukur kertas tugas kanggo pagawe pamarentah wae. Tapi ieu teh pangupay mika asih kana lemah cai urang sasarengan. Dupi akang teteh salaku wargi Sunda anu satia, parantos siap ngarojo ngawujudkeun Jawa Barat anu langkung asri. Mangga patenikeun ieu amanat dina lebet manah masing-masing. Hayu mimitian ngajaga keamanan, kesehatan, kebersihan, katut kaendahan ti palataran bumi urang sorangan. Hatur nuhun tos maparin waktos kanggo ngabandungan ieu pedaran, mugia janten wawasan anu mangpaat pikeun anjeun sadaya. Dugi katepang deui.